Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun cariyos anu enggalnya judulna pipisahan. Ieu karya Emang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Dinten ayeuna teh bagian numunggarannya kumaha atuh lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. 8 tahun lain waktu nusa kedeng hari dina kitu nama 8 tahun babarengan 8 tahun ngimah-imahan 8 tahun saka nyeri saka perih tur ayeuna geus robah deui lain wungkul bojo jeung salaki tapi geus jadi indung bapak budak tilu budakna barudak keur meujeuhna uruseun keur meujeuhna butuh kanyaah indung bapa. Aduh leeh hari teh leeh hate teh duh ari geus nyorangan mah sanggeus soraha teh leutik kadenge kukuring. Aduh sanggeus paguneman harita teh ukur we hate leutik jeung nafsu pribadi enya leeh ari kitu namah leeh lain soal duriat kuring teh anu jadi bahan paguneman hate da puguh ari soal duriat mah kukuring ge geus ditimbang-timbang timbang na lila naker geus dibeuweung diutahkeun geus kacipta ti beh dituna kumaha pijadieunana ieu teh nu matak geus teu dipikir-pikir deui ayeuna mah dikotek tak oge geus teu kapanggih dina hate ari aya duriat mah cek pikiran sehat oge kuring mah mending pisah timbang awet rajet kieu ngahiji apal deui ayeuna apan kasauran mama oge yen papagatan teh hiji hal anu diwenangkeun ku Allah tapi kudu dipahing tapi kumaha ieu teh geus cukup usaha mahingna oge geus tibeh ditu keneh tapi keukeuh we hate mah keukeuh lamun pisah kumaha nu matak cek tadi oge mun kuring nyebutkeun yen hate leeh lain pedah berat duriat atawa aral subaha kana milik diri kula sacanggem bagja awak aduh kudu kumaha deui nya bener nah kitu namah kanyaah indung budak teh deui tunggal perlu ku lingkungan rumah tangga teh kudu repeh rapi perlu ku indung bapana anu hirup layeut ayeuna cenah kudu pak pisah. Sanajan papisah oge angger ari kabutuh barudak ku kanyaah tetela moal kacumponan sidik bakal aya tapak dina hirup manehna satuluyna kumaha ieu nu kahijina nya nu kadua nya saha atuh nu teu berat pisah jeung anak nya syariatna mah lain pisah saeulanan ieu teh pisah teh meureun saterusna da kuring
Kitu cek babanamian oge. Budak hiji nu bungsu dibawa ku kuring. Nu dua geus sakola dibawa wae. Kumaha deui tere sakola duanana. Jeung kuring wae tateh. Malahan merasaan ieu teh duh pangbangana mah bangga ieu teh duh teu kacipta kumaha bakalna. Peutingna mupakat wae dina kaayaan rapih cenah bos salaki boh nu jadi pamajikan paguneman teu dibarengan ku amarah da memang sengaja najan geus rada lila ari rapih mah geus leler amarahna. Di tengah imah guntreng wae budak nu cikal jeung nu bungsu geus tibra sare. Ari nu panengah tadi rungsing wae ayeuna dina lahunan manehna can tibra. Cimata mah ka tembong merebay keneh. Nya meureun nyahoeun budak teh yen indung bapana keur nyang hareupan soal berat anu baris mawa pangaruh kana hirup manehna saterusna. Geus kitu mah pahanang-hanang bae sajongjonan mah boh kuring atawa manehna bingung neangan pikecapeun harita. Mah kumaha ari urang teh ayeuna atuh bingung. Cek kuring muka carita kitu mah. Ari akang ari geus kitu mah atuh kumaha babadamian teh atuh. Nya cindekna kuring duaan geus sapagodos atuh. Ieu teh rumah tangga moal bisa dipapanjangkeun deui. Malah lain kitu atunya kumaha ieu teh. Pikeun kuring boh pikeun anjeun kumaha atuh barudak tetela geuningannya urang teh kudu pipisahan mending pondok jodo panjang baraya kumaha. Ari tetenjuan mamah kumaha atuh mending geus beberes geuning. Nya da timangkukna kuring beberes teh ieu pakaian geus dipindahkeun tina lomari kana koper jeung yeuh barudak deui kumaha da angkeuhan teh moal rek dibawa ti luanana kumaha ieu teh. Ari barudak mah keun wae barudak mah keun wae. Ari akang maksudna teh yeuh maksudna mah ti luanana kumaha ieu bingung. Kaharti mah kaharti pisan ari ku kitu teh mah kaharti. Yeuh kahayang bapa mah kieu wae. Mamah teh ulah kajurung ku nafsunya. Bener. Bapa mah percaya mun ti luanana dibawa oge percaya ka mamah mah. Moal nepi teu kaparaban, moal nepi teu kaurus percaya pisan. Tapi kapan si cikal geus sakola mah adina atuh kapan 7 tahun. Geus 7 tahun kudu geus sakola deui. Mun mamah panuju atuh kumaha mun kieu? Nya kumaha Kang? Kumaha? Nya saheulaanan mah atuh nu dua mah jeung bapa di dieu. Kumaha atunya bingung. Urang bingung. Bae da bapa oge masih kene budakna, masih kene aya bapa, moal nanaon. Yeung yeuh ulah dicaritakeun nya. Kitu namanya ka budak karunya kituna bari nyium budak petana mah. Tapi saanyana mah ngabahekeun cimata manehna nepi ka ngulisik budak. Taksiran karasaeun meureun haneut kana pipina. Aduh, hampura ujang.
kumaha mun balaka leuwih ngarakacak hate teh najan teu karasa beratna tapi teu wasa nolak pamentana kuring teh. Pamenta hiji bapa anu dianter ku Cimata nepi ka kuring leah aduh kumaha nya. Kumaha Nyai ieu teh moal tadi mupakatkeun moal ieu teh kahartieun atuh meureun manehna gengke meureun kumaha ganti kuring engke anu ngeusian ieu imah Kang nu bakal ngeusian pangkeng nu eta anu bakal nyadiakeun anjeun ke dahar kumaha anu bakal nya nu bakal sagala saperti kuring anu biasana dijalankeun sajeroning rumah tangga kahartieun atuh pasti kahartieun yeuh anggur mamah masing percaya nya budak anu tilu teh kan masih tanggung jawab bapa teh ain tos kitu mah atuh ain tos sapagodos mah kitu Pak enjing wae atuh hoyong wangsul kumaha cek manehna muka deui pagunaman. Ja kumaha atuh mah ieu teh kumaha nya kan bae atuh Pak kan bae budak mah ari maneh atuh kumaha ieu teh bingung atuh kan bae lah aya kitu mah nya kieu we ayeuna mah jig bae mamah ti heula engke bapa mah duka minggu hareup duka minggu itu deui nya kumaha longsongna bapa teh di tempat gawe ke rek nyusul ka ditu rek ngadaheusan we ka mama jeung emak tobatnya ari teu ikhlas mah tobat nenjo mamah indit ngan kadua anak si bungsu tapi kumaha atuh ai akang kumaha atuh geus kumaha deui isukna tamat nepi ka dinya babadamian kasapih ku si bungsu nyaring sateresna kuring ngedeng di tengah antara si cikal jeung panengah nepi ka janari siga nu disebeungetan ku Cimata barudak teh barudak bakal pisah jeung kuring aduh hampura ujangnya hampura bakal pisah jeung mamah aduh barudak bari saimah jeung itu pasti nu itu anu pasti moasakannya jeung kuring anu ngandung jeung ngalahirkeun anak dedeh teuing anaking dedeh teuing kitu garentes hate dina waktu harita nya wae kawa sasari subuh kuring ngeprek di dapur kituna nyayagikeun nu ke kantor ngayagikeun nu panungtung meureun bedana ieu teu ngageuingkeun ayeuna mah sabab nu biasa nu ngageuingkeun taksiran mah moal beda ti kuring teu ngalenyap acan kabak ku pikiran kumaha jalan pi kahareupeun bingung tapi kan bae moal boga loba pikiran teuing boa beda ketang ayeuna mah beda anu dipikiran ku manehna mah boa beda jeung kuring mah aya patalina pasti jeung itu anu baris dibawa lumampah dina jalan pi kahareupeun teh kan bae ulah sok dipikiran bungkem di imah teh eueuh nu nyarita kuring kituna negerkeun maneh ulah bisa ngaluarkeun Cimata
Sieun manehna boga sangkaan sejen cenah. Dina naon saanyana nu jadi kasedih kuring. Najan ari kubicio gandekna bawa salaki ti lembur nunggeus unggal poe pahareup-hareup ku kuring ditetep hayang jugjugan hatena naha kira-kirana cenah bakal heman ka anak kuring atawa keur aya indungna. Bicio mihape budaknya. Gerak geuingkeun atuh bi si Ujang. Ieu teh geus beurang, apan kudu sakola ayeuna teh. Nya Zen sakadapnya. Tapi hayang ku azen cenah dihudangkeunana karunya si Ujang teh. Nya atuh mending ku kuring wae nya binya. Duka teuing kunaon ieu teh duh. Leuwih loba maseuhan awak si Ujang ayeuna teh. Duka teuing cai tina bubak kumaha nya ieu teh duh cai panon teh bi. Aduh. Nya kan bae sing sabar nyai. Geula juk geula masihan budak teh ieu. Da tengah sieun ieu budak mah. Ulah sok bali ceurik kemudian teh atunya karunya. Kituna kaciri budak teh rungah ringeuh. Basakeur di bajuan ku indungna teu kaurap balas digalemoh jeung digalentor. Geus rengse di bajuan beteungna ku kuring diteueulkeun kana dada. Sirahna cipruk kuci mata. Karasa aya nu nangenan kana panto tina panto ku juru panon kareret geuningan aya manehna. Geus siang teuing mah si Ujang teh buru. Bisi kabeurangan sakolana. Nya atuh sakedapnya sakedap deui. Anggur mah dungakeun wae ku mamahnya. Si Ujang teh sing balageur, sing palinter nya. Lamun ayana naon mah atuh tang tu mamah ge dibejaan ku bapa. Ceuk manehna kuring mah teu nembalan. Karasa aya nu nyium kana tarang meureun cium anu panungtung. Ti hiji salaki nu jero 8 taun. Kituna ngawangun rumah tangga. Nusugan baris wae tohaga nepi kajaga nepi pak kotrek itek. Nya geus kitu kadenge si Ujang nanyakeun bakal sakola biasana mah sok ti kuring wae. Tapi banguna sok manten dibere ku bapana cenah memeh pok mindo. Nanyakeun da teu kadenge naon-naon deui. Hampura Ujangnya mah teh cuma rijeg hate kuring kituna ngabebetkeun maneh kana dipan. Kana deukeut si panengah nu keur saret tibra harita laluasa ngumbar cimata. Teu bisa ditahan-tahan deui. Karasa kana suku aya nu nyekel geuning bicio najan teu dilieuk oge tetela bicio. Kitu kuring masakeun hudang si dengdang dina dipan. Angkeuhan mah arek kabudalkeun papatah tapi teu kuat kakara ret kana beungeutna geus karisut. Kuring nyegruk deui. Bi hampura nya kuring teh hampura. Mihape barudak. Bibi mah nya poh mah ulah incah balilahan di dieu.
sabab mun bibi teu aya nya kasaha deui atuh kuring bisa mihapekeun jimat hate. Nah zen teh kunaon atuh kunaon atuh cek bicioh nyaritana bangun rek panjang ngomong namah tapi telaju da nyuuh deui karasa cimata nembus haneut kana tuur. Bi mi HP dahar nanya barudak teh mi HP da geuning si Ujang mah hese daharna teh hese pisan sing leukeun binya mi HP rek indit sakola mi HP pangnalingakeun diajar Nabi kahade bisi ulin jauhnya bisi ulin ka jalan bisi ka sisi balong bisi ulin ka walungan bi jeung kahade nya sinarapih jeung adina ulah sok parasea wae cek manehna kituna nyarita asa inget asa henteu cenah nyuuh wae kana bantal. Zen palantos siang ieu teh atuh hayu papakeanna geura candak atuh kadenge bicioh deui sorana pegat-pegat nya jumarijeg kuring deui hudang nya bae geus tabuh dalapan saparapat dina jam blak mukakeun lomari kituna koper ngaluarkeun koper tinggal umpak luhur papakean salaki jeung kuring dina umpak tilu bae cenah tumpukan leutik papakean si cikal kituna ngajengjen dihaleupeun lomari. Zen kunaon zen teh ieu buka deui bi koper kuring teh bicio ieu pakaian si Ujang mah kudu di kana lomarikeun deui nya panjadina ge si cikal mah moal dibawa rek di dieu wae jeung bibi ngadenge kitu teh bicio ngagusur koper. Ari kuring ngajengjen hareupeun lomari. Haduh bi sakedeung deui geuningan bi moal malkungsi saminggu ieu teh lomari tang tu bi geus pinuh deui meureun di dieu teh nya aya umpakan urut pakaian kuring eusina teh badi nya jadi bakal eusian anu anyar najan tangtu sarua ari samping jeung kabayana mah bi nganduh pasti we sejen deui sagala rupana pakaian lain pakaian bawa kuring bareto binya memeh kawin atawa menang nuntut meulian geus nikmat sanggeus ngarumah tangga bi sabar wae nya Zen kudu sabar ieu kan bae ulah sok dipikir-pikiran teuing bisi geuring Zen teh bisi geuring nya tubi sok tubi pakaian si Ujang teh diukeun nya binya didieukeun cek kuring kituna neuteup kana peta teh ngajengjen dihareupeun lomari kituna teu diliuk deui nampanan ku leungeun kenca baju si Ujang tina leungeun bicioh teh taya siji anu ngaliwat boh calana boh bajuna memeh diteundeun deui kana umpakan lomari kituna diciuman heula dibaseuhan ku cibata beres dikitukeun mah disaumpakeun jeung nu lanceukna tah bi kadenya sing beres nu ieu nu lanceukna belah kenca nu adina belah katuhu binya mi HP bi mi HP nya Zen
nya mi HP bi waktosna seep ieu teh. Aduh, waktosna kamu jeung seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri anu ka 2 nya. Mangking ceuk ngahaturkeun